sorry nangguan barudak dia ngarah latihan di puisi jangan yang ngebeb. Oh, sayang, kau bagaikan rembulan yang menyinari malam hari. Kau bagaikan kalong yang berterbangan. Kunaon jadi kana kalong ieu teh euy. Eta keur ngauleung jailan ah. Sial kehen ngaganggu aing. Sial teh teu keunak. Awas mun balik ke base camp ku aing. Oh sayang, kau bagaikan rembulan. Ari sia kunaon? Aya di nu ngaganggu. Ampun. Paing jambak tarang sia. Pengen panas, sarua panas jeung liang waduk aing. Kieu can. Aing teh arek ulin. Kela aing yang diuk ieu. Naon bieu teh naon? Aing teh kete aya acara nembak awewe keur nyieun puisi. Moal mempan si teh ku puisi mah. Kunaon atuh? Kieu nya sia yang nganti kotok. Coel ku sia. Tuluy eta teukeun ka awewe eta. Bisa Allah mengudag ge awewena. Ari sia nya heueuh. Pan eta pelet anu manjur. Teu hayang aing. Mang, awas bohong. Astagfirullahaladzim. Eta kurang ajar di tadi geus ngaruaskeun aing 2 kali eta. Oh, aing udah besar ieu jantung. Tah, eta mah kieu bieu urang di gawean. Orang gawean balik nih. Hayu. Atuh hayu kieu mesti manehna mati da. Hayu. Siap yuk. Hayu. Kamararana itu jelemanya areueuh. Yuk ah. Tuh nya cek aing naon. Karek diomongkeun itu geus datang. Ayo sia. Beunang. Ayeuna mah urang balikan, urang gawean deui. Ayo, urang ketek. Ayo urang ketek. Urang ketek. Terus. Tong bare Ambon terus. Aduh, sia nya tadi ngajairan we dewek sia ha. Karasa geus sia anu nya. Jantung dewek coplok ya. Salam jadah sia leutik-leutik nya kan jebrok sia. Kehen mah. Aduh. Mang, ampun, Bang. Keset geus paeh anak batur. Aduh. Asa kurang puas yang ngajailan di mah. Gedeung. Engke saboga petasan tadi tadi mah. Gedeung nya cokot lah. Gedog sia nak ka mana. Ieu petasan ieu. Can. Dia. Ayo buru ke sia ieu paling seklan. Ampun, Mang, ampun. Ayo buru sunut. Sunut tekan ke sunut. Mang, ulah Mang, hiji-hijina beragam Mang ieu mah Mang ulah. Mang panas. Barang aing aya keneh aya euy. Lobok sia. Kehen.